sing a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sanggakeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapatina kasehatan sareng sadayana anu parantos maparina kamu tepayun syukuring ngahatur nuhunkeun karewancangan sareng guru anu parantos hadir dina di acara. Mosi nyaeta buri kudu disingkat. Sata acan syukuring selaku moderator tepangkeun masa abdi Sonia dipalih katuh abdi nyaeta salaputin netral nyaeta Siti dipalih kenca abdi nyaeta tim pro pembicara kahiji nyaeta fiskal pembicara kedua nyaeta Anggita pembicara katilu nyaeta Pia dipalih katuh abdi nyaeta tim kontra pembicara kahiji nyaeta Najwa pembicara kedua nyaeta Jingga pembicara katilu nyaeta Rio dipalih payun abdi salaku dewan juri. Mangga kadim netral ngadugikeun argumenna. Bullying merupakan hiji hal anu bisa ngarusak meta murang kali sabab bakal jadi pengaruhan maksa ka hareupna. Ngan pikeun palaku anu yuswana alit keneh saenama mung saukur dipasihan di lengan. Tur pamemo tulah nepi diproses hukum. Mangga katim pro pembicara kahiji ngadugikeun argumenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi sekalian dan dialogkan salaku pembicara kahiji. Kangge emosina nyaeta bullying di sakola wajib ditindak. Bullying nyaeta tindakan agresif atau pelecehan anu ngarugikeun batur secara fisik, emosional, sareng sosial. Fenomena bullying di sekolah nyaeta masalah serius anu ngapengaruhi kasejahteraan siswa. Kunaon bullying kedah ditindak? Soalna bullying ngagaduhan dampak-dampak di antarana nyaeta hiji dampak psikologis kangge korban. Bullying biasa nyebabkeun dampak psikologis anu serius ka korban sapertos stres, depresi, sareng cemas. Ieu tiasa berdampak karena kesejahteraan mental manehna jeung perkembangan pribadi si korban. Kadua nyaeta gangguan tina pendidikan. Bullying tiasa ngaganggu proses Mangga katim kontra pembicara kahiji ngadugikeun argumenna. Tepangkeun wasta abdi Najwa sebagai pembicara satu tentang bullying kudu dipilangkah. Dina pamanggih kuring bullying aya sebab eta pikeun nunjukkeun yen anjeunna henteu jalma lemah sangkeun lemah percaya diri. Oge bullying lumangsung alpan faktor kulawang jeung lingkungan jadi manehna hayang nembongkeun jati dirina sebenarnya yen manehna teh lain lemah jeung dina sahabat ieu boga bullying boga kepercayaan pikeun bullying jalma sejen anjeunna pikeun lemah. Pembicara kahiji ngadugikeun argumen salami 46 menit. Mangga katim pro pembicara kedua ngadugikeun argumenna. Pangkeun masa abdi Anggita sakitos anu tos didugikeun ku rerencangan simkuring nyaeta fiskal salaku pawicara kahiji. Simkuring di dieu salaku pawicara kadua satuju pisan kami bullying teh kedah ditindak. Pasal dina KUHP nu bisa ngajerat bullying pikeun hak urang kali tos dijamin dina Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
pasal 28D ayat 2 nyaeta tiap-tiap urang kali berhak pikeun kalangsungan hirup tumbuh jeung berkembang sareng berhak pikeun perlindungan ti kekerasan jeung diskriminasi. Jangan tindakan bully ieu teh kami sawet simkuring mah leres-leres kedari tindak masing palaku bullying teh kalebet kategori urang kali di bawah umur eta ge kedah ditindak secara ditegur ku lisan atawa dipasihan sanksi nu bisa nyieun palaku bullying teh kapok. Sabab Mangga katil kontra pembicara kadua ngadudukeun argumenna. Serahkan menjadi sebagai pembicara kedua. Dia bade ngadugikeun samangki abdi. Bullying aya teh kusabab eta jalma anjeunna langsung percaya diri itu ngaganggu jalma anu anjeunna pikir langsung lemah tibatan dirina. Sareng oge nuhunkeun kana psikolog ngamangkeun hiji jalma rasa bully atau oge ngabarakeun perlindungan. Mangungkapkeun masalah di lingkungan di mana si pembuli cicing atau tiasa disebut oge lingkungan rumahna. Maka hal ieu tiasa memicu eta jalma pikeun ngalakukeun tindakan tiru jeung ngarekam kali pola nu geus katentu. Janten anjeunna teh depresi jeung ngalampiaskeunna ku cara ngabully. Terus aya penyebab sejenna anu memicu hiji jalma pikeun ngalaksanakeun bully nyaeta lamun perhatian jalma di lingkungan mana pindah ka jalma sejen. Mangga katim pembicara katilu ngadudukeun argumenna. Dan wasabit bias pialuya salaku pembicara katilu bekituna urang salaku masyarakat jeung salaku kulawarga urang kudu merhatikeun ieu masalah jeung kudu meureunkeun ieu bullying teh bae di sakola, masyarakat, di imah atau di lingkungan sabudeureun. Geus teu ditarima deui pikeun nyiksa batur secara lisan atau fisik. Bullying tanpa alasan saja, urang sadayana kudu siap nyangharepan bullying dina waktu iraha wae. Upaya pemerintah bisa menghindarkan tindakan bullying nyaeta aya peringatan lisan, tulisan, atanapi sanksi pendidikan anu sifatna ngadidik ka siswa eta. Hentengan eta hungkul lantaran pelaku bullying oge diancam ku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 nyaeta ancaman hukum penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda 52 juta. Pelaku bullying oge biasa menangkan sanksi sosial anu tiasa wae lebih berat tibatan sanksi hukum. Mangga katim kontra pembicara katilu ngadudukeun argumen. Assalamualaikum, Rio Sore bacakeun kontra. Bullying di remaja tangguh bisa mengganggu mental objek bullying teu oge ngan saukur mangaruhan kana objek tapi oge pikeun palaku bakal ngarasa kawas mangawasa panganggahna jeung pangaina sareng pangageuna ieu bakal kapangaruhan ke toleransi atanapi hormat ka babaturanna. Ieu tangtuh boga dampak goreng dina kaayaan fisiologi duanana jeung ieu jarang objek bullying bakal tenang ka jalma sejana. Coba karena sesi tanya jawab kita isi parantosan tut titim kontro katim kontra. Mangga keputusan hiji kamu masih parantosan katim kontra. Izin bade tumaras katim kontrak. Dinyatakan hal anu teu patut dilakukeun nya kumaji mangaruhan dampak salah sahijina dampak psikologis anu ku abdi geus dijelaskeun. Abdi bade naros aya dampak positif tina bullying naon. Kami aya sebutkeun. Cancel.
Samsung. Angga kawicara kadua kanggo masihan parantosna ka tim kontra. Izin berhitung maros ka tim kontra. Anjeun gaduh data atawa bukti anu leres-leres teu yen buring teh teu saburuk anu kusim kuring didugikeun tadi. Tenuan. Bisa diulangi. Yang lagi gaduh teu data atawa bukti anu leres-leres yen buring teh teu saburuk anu kusim kuring didugikeun tadi. Dia menjawab. Bisa diulangi sekali lagi, maaf. Oh, pertanyaannya Iya. gaduh data atawa bukti anu leres teu yen kuring teh teu saburuk anu kusim kuring didugikeun tadi. Jadi kieu Nya. guling teh sebenarnya mah teu saburuk jeung di pikiran masyarakat. Aduh. Mangga ke pembicara tilu kanggo masihan parantos ka tim kontra. Izin tumaros ka tim kontra. Kan bullying teh nyebabkeun stres sareng depresi. Mani bullying teh ditindak menurut Aranjan sanes hal anu serius. Bangun tidur aing tidur. Stres eta teh tergantung kana jalmana karena mental jalmi teh beda-beda. Kacindekan di tim netral. Tindakan yang biasa aku sampaikan yaitu bullying kena ditindak soalnya bullying mengandung dampak psikologis sapertos stres biasa mengaruhan karena mental. Tiap-tiap barangkali berhak ngagaduhan perlindungan. Bullying terjadi kusabab pelaku ngerasa ngagaduhan rasa percaya diri anu langkung teras ngerasa pangayoan. Terus kurang kudu merhatikeun masalah bullying di tempat mana wae kusabab biasa terjadi iraha wae terus dari mana wae. Mangga kedua pembicara ini kanggo masukan parantos ka tim pro. Kumaha carana ngatasi jalma anu
ngalempiaskeun amarah atau semacamna teh kana pembulian kusabab manehna teh ngarasa hade atau keren kusabab ngelakukeun pembulian. Ulangi. Kumaha carana ngatasi jalma anu ngalempiaskeun amarahna atau semacamna kana pembulian kusabab manehna teh ngarasa ngalakukeun pembulian eta teh manehna teh ngarasa keren atau hade. Luar biasa. Enggak, coba bawa mental. Enggak, ini teh. Cara penyampaiannya beda. Izin ngawalar. Sebetulnya tuh kalau resnat aya carana nyaeta ku cara ngalampiaskeunana kana hal-hal positif sapertos ngaos ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Eta salah sahiji cara anu biasa ngaredakeun emosi supaya teu ngalampiaskeun ka batur. Kumaha kami jalmina teh memang jalmi anu sok ngaos salat cuman berarti tetep ngalampiaskeun ke bullying. Pertama balik deui ka dirina masing-masing soalna kan sudah atas dijelaskeun bahwa bullying eta teh aya tindak pidanana. Jadi balik deui eta mah ka dirina masing-masing. Mangga pembicara 2 kanggo masihan patarosan katinto. Lamun bisa nyarios ka korban bully naon anu anjeun bakal nyebutkeun. Izin ngawalar urang teh kedang ngamotivasikeun eta pembuli teh supados korban bully teh supados untuk patah semangat. Oh, jeung loba keneh jalma anu bager keneh ka anu teh teu jadi babaturan teh teu eta hungkul gitu. Jadi seueur anu peduli ka arurang oge gitu. Mangga kapawicara 3 kanggo masihan patarosan katinto. Tapi bade naros naon hukuman nu leuyu nah palaku bullying kudu ditewak.
Pakai nanya. Tapi orang pelajar kene, misalnya pelajar SMP, kurang perlu ditembak ke polisi. Karena mereka semua pelajar kene di bawah umur. Kan atas sekali tadi pas dijelaskan di bulan nanti kami murang kali di bawah umur mah biasanya ditegur tulisan atau sanksi di sekolah ku guruna jantan misalnya teh ambeh si eta teh kapok gitu teu teu kedah diincarna ka polisi aya bimbingan konseling ti guru gitu ngabimbingin budak eta teh ambeh teu kitu deui. Soalnya ayat kejadian anu di kamari anu di Cilacap nya SMP kene terus tadi ditewak ku polisi tapi kan pada ada cara yang lain misalnya sapotos teh ka pasarkenkeun atau ku orang tua nate di tempatan heula Kan apa minggu di Cilacap mah eta parah pisan geuning siga kekerasan kayak sapertos ditenggel, ditajong, tadi gitu teh memang kedah ditindak soalnya pamit teh ditindak teh kita bakal kaditu teh kalang deui gitu sakajadian sapertos gitu teh. kudu di rupiah nya. Mohon dan kata buat dia. Oh, kan eta teh kudu misalna teh kudu di pepatah heula misalna teh Ya. nya gitu Allah. Soalnya kok minta di pepatah jadi kan itu teh bakal kaulah di kaulah. Karena kan bisa wae jadi faktor orang tua. Ya, Ya. Nuhun ka Ibu Guru sareng rancangan sadayana anu parantos pasian waktosna. Hapunten pilih aya ngalapakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My voice when I shout.